kanjeng Nabi, jatni kapinuku puji, pinter tur gede kawani, sabarnya akasa sama. Keur 4 tahun yuswana, dibersihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat nu melahna. Jibril kadua rencangna, Mingkail jenenganana, ngesikeun kana manahna, ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada kangjeng Nabi, gancang dirapatkeun deui, serta tengaraos nyeri, dihapu kontamin Nabi. Harita Nabi ayana, dilebur ibu inangna, Halimah jenenganana, Sa'diyah ngaran lemburna. Rama Nabi kacaturkeun, pupusna kacarioskeun, basa Nabi dibobotkeun, dua sasi kaunggalkeun. Keur 5 tahun yuswana, ditinggal pupus ibuna, tuluy dirawat eyangna, Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin, kangjeng Nabi nu prihatin, yuswa 8 tahun, yakin eyangna muli ka batin. Sabada wafat eyangna, Nabi dirawat uhana, Abi Thalib kakasihna, saderek tegas ramana. Sabada wafat eyangna, Nabi dirawat uhana.